Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1 solih-solihah. Sampurasun. Tepang deui sareng Ibu Desi Magdayani di pangajaran bahasa Sunda. Sataacan ngawitan diajar, hayu barudak urang baca heula basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar dina pangajaran dinten ayeuna nyaeta 4.2. Melengkapi kalimat tentang kegemaran dan menyebutkan kegemaran melalui gambar-gambar. Kahiji, Ibu bade ngenalkeun ka barudak kumaha mikawanoh warna-warna dina bahasa Sunda. Anu kahiji nyaeta bulao, hejo, beureum, hideung, bodas. Dina barudak mikawanoh olahraga. Nu kahiji lumpat, ngojay, sasapedahan, badminton, main bal. Sakitu wae pangajaran dinten ayeuna ti Ibu Desi. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.